listrik nah goreng di dinya padahal deket garduhna ay gardu alam gitu cuma di gardu listrik ngerempod ken ya si salamet pengersana di kasepuhan Bu Haji naon teh bah Bu Haji Sepian Bapak Haji Sepian kali Ibu aja Isa Bu Haji Isa ya. Aya papatong tebang kesana gerang maju ke papatong nukoni hibar teluhur ngalayang ngawahan arek pamitan pematong kajongjonan asar papatong ukoneng ibarat duhur galaya ngawahan arek pamitan umat tong kajongjonan papatong ukoneng tetemong deui legit ini tepami papatong konet temong deui ilem bewara baturan rakrey dina karieu prakpetra kanu kawatra rakrey dina karieu prakpetra kanu kawatra iki wajib mustar ningamangkan sampurna hirup di alam dunia kudu loba sujud syukur kanu kawasan ulah poho mencakur tapakur serta jakur mudah-mudahan Allah nampi kana syukur kurang amin Allah ya Rabbal coba ya Allah mangga lulejeng Pak Ade tetep Pak Ade jangakeun Bapak Haji Sepian ya beres ya apakah senangnya sepuhan di payun jangakeun sore mengko katan papatong ukoni ibar teluhur ngalayang ngawahan arek pamitan pematong kajongjongan papatong konet temong deui legit ini tepamit papatong konet temong deui terang aya terang ilem bewara baturna rakrey dina karieu prakpatra kanu kawatra rakrey dina karieu prakpatra kanu kawatra alhamdulillah tah dan Gusti orang urang teh kudu loba sujud syukur kanu kawasa beres da umur mah urang teh mal lila tah apa moal 100 tahun moal 100 tahun nya mangpaatkeun hirup urang di alam dunia
nyata aku mangrupikeun loba sujud syukur kanu kawasan keung geus dikubur madan arek balik deui ya Allah weukeun abi sakejapan ka alam dunya moal bisa antara naon innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh urang ka Allah bakal kembali deui ka Allah alhamdulillah.